basiran mutakalima. Ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar, jumeneng kalawan datna hiji Allah dina zatna, hijina sifatna hiji pada melanana, kawasa kersa uninga hirupna, ngadangu ningali sasauran bukti kawasa, bukti Allah kersa uninga hirupna, bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh, jadi sadayana anu wajib 20. Adam hudus fana mumasalah lil hawadisi, ihtiyaj ta'adud ajuz karoha, jahal ma'asoma a'ma abkam ajizan karihan, jahilan mayitan asoma a'ma abkama, anyar ruksak sarupa rejeng nu anyar, butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyarkeun, bilangan zatna sifatna sareng damelna, apes kapaksa bodo maot torek lolongna, pire bukti Allah anu apes anu kapaksa, anu bodo maot torek lolong anu pireuna. Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana, jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Golib, Golib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Nador, Malik putra Nador, Nador putra Kinana, Kinana putra Khuzaimah, Khuzaimah putra Mudrika, Mudrika putrana Ilyas, Mudrika putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudhor, Mudhor putrana Nizar,
Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan, Ma'ad putrana Adnan. Wajib dugi ka Adnan, ti Adnan dugi ka Adam. Haramu ningakeun anak sabab daya jalan soheh, sabab daya jalan soheh. Wajib deui uningana rudayana ti ibuna, jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah, Muhammad putra Aminah. Aminah putrina Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zuhra, Zuhra putrana Kilab, Zuhra putrana Kilab. Tepang deui jeung Ramana, ti Kilab jangga warena. Jadi ibu jeung Ramana masih kene sarundaya, masih kene sarundaya. Kendah uning sadaya ka istri-istri baginda, anu 11 jumlahna. Ta ieu nami-namina, ka hiji Siti Khadijah, kadua Siti Aisyah, katiluna Siti Hafsah, nu kaopat Siti Saudah, kalima Siti Sofia, kagenep Siti Maimunah, nu katujuh Siti Romlah, kadalapan Siti Hindun, Zainab kasalapana, Juwairiyah kasapuluhna, Siti Maryam 11na, nu Sayyid Ibrahim putrana. 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, lima Talha bin Ubaidillah, keenam Zubair bin Awam, ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kedelapan Said bin Zaid, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidillah bin Jarrah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Teu aya anu didamba-damba ku diri anu pinuku dosa, iwal syafaat Rasulna, kakasih Allah anu termulia. Hei Tuhan anu kagungan,
Talaga Kautsar nu aman, pantes moal hejungjunan, hamba anu dosa nandangan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Hei Tuhan ngagaduhan, syafaat di akhir zaman, mugi-mugi maparinan ka hamba nu ngabutuhkeun. Wahai Tuhan nu ngagungkeun, ka Gusti anu nyiptakeun, mugi Tuhan teh nepangkeun ka hamba anu ngaharepkeun. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Urang teh kudu percaya, hei dulur abdi sadaya, kadawuhan anu mulia, dawuh Allah anu kaya, sadayana bakal nyorang asukana hiji liang, bakal baka urang disimpan terus di ruang, ngan tak bisa teajalna asuka eta tempatna, ngasaan dina waktuna pisah raga jeung nyawana, anu disebutna maot henteu budak henteu kolot, dina waktuna rek maot aya nu ngarasa repot. Di dinya sagala poho panon molotot teu nenjo, sanajan ditojos peso hila putra sareng bojo, karasana keur sakarat ripuna kaliwat-liwat, pikeun utara ibadat dipaksa ku malaikat, keur nu kafir mah dicabut, keur nu iman mah dijemput, kulawarga cerik ribut, bari cipanon muruluk, saacan arwah kaluar, seueur anu henteu sabar, kulawarga singgaloar, anu sakarat mah lapar, halab pasti karasa, haus leuwih ti puasa,
pikeun anu loba dosa rasana asa disiksa teu wakadi kaluarkeun tina raga dipisahkeun eta arwah ditempatkeun kana hiji patempatan tempat jalma nu doraka nu katingali naraka sabab pantona dibuka kaduhung gawe doraka eta calon mayit bingung kasahamen tapi tulung bongan keur hirup adigung teu nurut kanu agung kumaha atuh ayeuna kaduhung kabina-bina sabab geus waktuna ninggalkeun alam mupana nu gaduh alam sadaya nun Gusti Allah nu mulya para wargi sing percaya nu teu percaya bahaya pangkat ukur pupurusan harta eta cocoan mun teu dipake syukuran ke bakal jadi hisaban loba duit pangkat luhur loba sawah lega lembur lamun teu dipake syukur bakal jadi siksa kubur loba harta luhur pangkat boga imah 7 tingkat moga pamajikan opat teu dibawa ka akhirat mun harta hayang barokah tong lebar pake sedekah mun aya geraka Mekah moal berat ke dibarja nu mampu teu daek angkat tara ngalakonan salat ka Mekah teu daek angkat komo puasa teu kuat nu kitu pasti cilaka sabab Gusti Allah murka anu kitu teh doraka jadi penghuni neraka ari neraka teh tempat siksa anu paling berat pikeun nu gawe maksiat anu teu kaburu taat abdi seja pasrah diri ka Gusti tulungan abdi hoyong syafaatna nabi ku berkah na guru abdi lircai ibarat kena nu ngubaran kana
salira panutan kaula nunungtun jalan agama. Ku berkah na guru abdi tulungan ibu rama abdi ka surga sareng Kangjeng Nabi papanggih Rabbul Izzati. Ya Rabbi maha hampura abdi sadaya kana sakabehna dosa. He Allah maha uninga abdi nyupri kariboan guru nu jadi dambaan. Mugi Gusti maparinan hasil maksad sareng tujuan. Ngarepkeun kana kahadean jeung berkah kasalamatan pasantren Misbahul Zulam Ciberem Ranca Ciamis. Lamun telantaran salira nudukeun kanu Maha Esa abdi mung hamba sahaya nu tebih tina agama. Du Gusti mugi guru abdi ku Gusti diraksa dijagi tina sakur coba balai sareng fitnah duniawi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabatur kulawargi pejuang agama Allah. Islam agama nu bener, sejahtera luas tur damai, rukuna lima utama, amalkeun masing sampurna. Syahadat teh pondasina, salat teh jadi tihangna, zakat dinding saum kusena, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyahna gerakeun, penggerakna ge dijieun, agungna Islam buktikeun. Syahadat kudu ngabukur, makrifat mahabbah syukur, jihad berjuang sing akur, hate ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolab ilmu maca Quran, loba dzikir ka Pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Salat ge kudu ngabuah, munajat sinareng kurba, ta'awun sareng imamah, kahirup
kahirupan sing barokah. Salat kudu diperkuat, awal waktu berjamaat, makmur masjid khusu khidmat, sing lengkep fardu jeung sunat. Qobliyah ba'diyah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejena, usahakeun sing sampurna. Zakat sing puguh buktina, tanmiyah jeung barokahna, ta'awun taqodum izzah, Islam teh nyata hebatna. Zakat nyata perjuangan, muni sogera zakatan, can sob ge lalanyahan 2,5%. Tileletik biasakeun, sawarehna harta bikeun, bentuk amili nuleukeun, sifat amanah tegakeun. Saum oge kudu nyata, sabar tahamul kurbahna, barokah sarta wusulna, Islam teh nyata tangguhna. Saum Ramadan mantepkeun, tadarus qiyam lengkepkeun, zakat fitri laksanakeun, silaturahmi kuatkeun. Saum wajib sing sampurna, sunat jeung Senen Kemisna, Arfah Daud jeung liyana, saum kasucianana. Haji kudu bukti mabrur, iman ibadahna luhur, bisa ngagerakeun batur, umat akur Islam luhur. Allah anu maha akbar, nu rahmatna maha jembar, nu maha welas ngaganjar, ka jalma nu taat sabar. Bumi langit jeung eusina, Allah anu ngadamelna, miara ngurus makhlukna, ngatur hirup jeung rizkina. Sim abadi muji ka Allah, resep jeung isin ku Allah, nadapi tulung ka Allah, ngaharep rahmati Allah. Makhluk Allah pangmulyana, Muhammad jenenganana, Nabi anu pangakhirna, abdi kalebet umatna. Nabi Muhammad utusan Allah anu maha heman, ngawartosan jeung ngajakan umat kana kabagjaan. Abdi resep ka anjeunna, sarta ngantos syafaatna, mugi diangkeun umatna, surga pitempatna.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wahai kabeh ikhwan, yu urang maca nazoman. Jalma Islam anu iman, lamun dina pergaulan tingkah laku kedah sopan, ulah saperti hayawan. Tekad ucap sareng lampah, dina anggoan sing ampuh, diatur masing merena, ulah matak jadi susah. Ngahormat ka indung bapa, nyaah ka sanak baraya, tatangga di mana-mana, pantrang tara parasehat. Lamun tepang make salam, hormat marah mai tong kucem, eta sifat jalma mukmin, nurutkeun ajaran Islam. Alam dunia geus paciweu, bencana datang ngereuyeuh, nu maksiat beuki macet, nu ibadah beuki eueuh. Alam dunia beuki keung, loba jalma nu malaweuh, mudoraka beuki anteng, kana ibadah temayeuh. Alam dunia beuki rusak, mudoraka pabalatak, pamarentah geus teu mihak, ka umat Islam geus lincah. Alam dunia geus pakewuh, ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, kantut imah gera runtuh. Alam dunia beuki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beuki poek, geus loba jalma nu fasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunia beuki anyar, loba jalma anu sasar, kana takdir geus teu sadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus teu caang, loba beja anu mangmang, ngabohong geus teu kapalang, berita
engke bakal ender, gunung bakal alungger, manusia bakal lalieur. Alam dunia geus teu angger, loba jalma anu lieur, ka pasantren beuki minder, kana salat ngabalieur. Dunia teh geus nini-nini, jalma maksiat warani, anu matak lobalini, akhirna jadi tsunami. Ku dunia loba kabengbat, mun roh kaburu sakarat, moal diterima tobat, silakan dunia akhirat. Masjid mah ngajararepeg, jamaahna ukur karpet, ngisi kotak amal koret, akhirna hirup samporet. Dunia geus tereh kiamat, awewe ngaku muslimat, tapi tara tutup aurat, kade kaburu sakarat. Dunia geus tereh kiamat, ayo gancang geura tobat, geura jauhan maksiat, meh bagja dunia akhirat. Ari putra-putra Rasul, sadayana ayat 7, genep ti Siti Khadijah, hiji ti Siti Maria, Sayyid Qasim fangcikanna, Siti Jenab gaduana, Ruqayyah nu panggelisna, Fatimah nu diasihna, Ummi Kulsum kalimana, Abdullah nu kagenepna, Thayyib Thahir katelahna, nu genep ti Khadijahna, Ibrahim nu katujuhna, Maria janten ibuna, urang kibeti negarana, pamasihan ti rajana, tasakitu sadayana, putra Rasul anu mulya, nu wajib diuningana, ku jalmi anu imana. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
abdi atos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati nyawa bakal lepas tina diri abdi pisah raga badan sareng anak istri pisah raga badan sareng kulawargi dulur sarerea ukur nyang carikan sabab poe eta bakal papisahan anak istri salah kita bisanan harta sareng banda oge kapangkatan dulur jeung baraya teu bisa nulungan abdi tos ngajepat cicing teu ngapan baju sareng perhiasan dibukaan sabab raga abdi bade dimandian tos diberesihan dibungkus ku kapan sadaya ngaradeg bade nyarolatan abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana pasaran tuluy digolerkeun turubna pasaran tuluy ditutupkeun teras digarotong bade dianterkeun kana liang kubur nu tos disiapkeun abdi diasukeun kana pakuburan tuluy digolerkeun nasang keredongan abdi jejeritan tayanu nembalan kalah dipadungan teras diurugan bari ditincakan bari dipadetan palapah Kamboja teras ditancapkeun di luhureun kubur abdi dipelakeun batu nisan lebah sirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun
abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hoyong ningal curug oge teu bisa ngesang ngucur panasna luar biasa hareudang bayeung ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakarek rumasa di luhur kuping beres nu nalkinan anu eusinaka mayit mapatahan di akhiran doa bari diaminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya teu ngarencangan keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup seueur nyieun dosa sombong jeung bedegong kepada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah asan teu dosa dugus dinu agung abdi sejatobat mugi tebih tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunia sareng di akhirat astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah